Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus kamari urang diajar bab hiji perkawis biantara lajengkeun ayeuna bab 2. Urang rek diajar perkawis sisindiran. Urang sok mineng ngadenge istilah sindir, sindir sampir, sundar sindir, nyindiran jeung sajabana. Eta sakabeh istilah teh ngabogaan hartina masarua keneh. Nyaeta nepikeun omongan atawa pamaksudan kalawan malibir teu togmol. Anapun nyaeta karya sastra wangun puisi nu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada bait jeung padalisan. Unggal padalisan ilaharna diwangun ku 8 ngang suku kata. Tujuanana nepikeun eusi hate, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol. Nu dipiharep sangkan eusi omongan teh katarima henteu mata kasigeung atawa nyeri hate. Nurutkeun kana sindiran teh dibagi jadi 3. Anu kahiji aya anu disebut paparikan, anu kadua disebut rarakitan, jeung anu katilu disebut wawangsalan. Urang bahas hiji-hiji. Paparikan teh nyaeta sisindiran nu diwangun kedua cangkang jeung 2 eusi. Paparikan asal kecapna tina parik, ngandung harti pareuk atawa deukeut. Maksudna sora kecap-kecap nu aya dina padalisan cangkang deukeut jeung sora kecap-kecap nu aya dina padalisan eusi. Contona kieu. Sawah ngemplang di tanduran, kahuma ngalajarami, ulah renggang duduluran, dasarna silaturahmi. Tah, padalisan kahiji dina cangkang kieu. Sawah ngemplang di tanduran. Dina padalisan anu katilu eusina ulah renggang duduluran. Terus dina padalisan anu kadua kahuma ngalajarami. Sarua deukeut jeung dasarna silaturahmi kitu. Anu kadua nyaeta rarakitan. Rarakitan ge kaasup sisindiran nu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Rarakitan asal kecapna tina rakit sabangsaning alat transportasi cai. Dijieuna tina awi. Ari wangun rakit teh sok papak lebah puhuna ngan katungtungna masa kapeung sok rada regol bae. Contona kieu maksudna papak teh sarua kitunya di hareupna. Contona teh kieu. Saur saha batik mirah sok atuh geura artosan, saur saha abdi narah sok atuh geura tarosan, saur saha sok atuh, saur saha sok atuh. Tah gitu. Contoh lain, kamana nalikeun kincir, kadinya kapupudunan, kamana ngaitkeun pikir, kadinya kanu miheman tuh, kamana kadinya. Tah eta contoh sisindiran rarakitan. Anu katilu wawangsalan beda jeung wangun paparikan atawa rarakitan. Wawangsalan mah wangunna teh dina padalisan nu kahiji nyaeta mangrupa tatarucingan hardina anu kudu ditebak gitu. Sementara dina padalisan anu kadua mangrupa eusina. Contona kieu. Klub main bal Maung Bandung. Tos nasib kedah paturai. Wangsalna naon? Tah gitu. Dina klub mengbal Maung Bandung. Oh eta teh kata kuncina klub mengbal Maung Bandung teh naon? Tos nasib kedah paturai eta isina teh nyaeta Persib. Tos nasib Persib rada deukeut kadinya. Tah eta wawangsalan. Dina sisindiran oge ngabukaan watek. Hartina watek teh tujuanana atawa amanatna jerona teh pikeun naon wae kitunya. Hiji watek sisindiran teh nyaeta piwuruk. Hartina watek piwuruk teh nyaeta watek sisindiran nu ngelingan, nu ngawuruk ka urang. Contona kieu. Tangkal Tanjung sisi gunung, tangkal aja jeung kalapa, nyamunjung kudu ka indung, nyamudja kudu ka bapa. Mere nasehat dina jero sisindiran eta. Contoh lain, kiripik sigi kanari, ngalasaga arek nyeupah, sing apik naliti diri, ngajaga ucap jeung lampah. Tah, anu kadua watak sisindiran teh nyaeta silih asih. Hartina silih asih teh asmara lah gitunya bobogohan. Contona kieu. Kajami mentas rawayan keur mentas katojos hoe upami mung heuheureyan sawios teu cios bae gitu. Contoh nu kadua, silanglang ngojai silanglang, ngojaina kacipaganti, kapalang moal kapalang, bumela kadiri nyai gitu. Nah anu
sisindiran teh nyata sesebred, hartina sesebred teh heureurian babanyolan. Contona kieu nya, dagang seureuh papatungan cangkaleng laku sasiki, euleuh itu popotongan dikaleng ku aki-aki. Contoh lain, kacikini kaciceuri balikna meuli arloji, nini ngeunah seuri huntuna ngan tembong hiji. Tah gitu. Jadi sisindiran nu ngabogaan wangun sesebred mah heureurian babanyolan. Kahiji nyaeta hidup kedah nganalisis sisindiran. Ayeuna ku abdi bade dibacakeun sabaraha rupa sisindiran ku hidup ditulis wanguna naon, watakna naon. Sisindiran nu kahiji, contoh. Aya dahan aya catang, bawaeun ka sisi jurang, sanghareupan nu rek datang pibagjaeun diri urang. Titik. Wangun sisindiran eta naon? Tah, wanguna. Aya dahan aya catang, bawaeun ka sisi jurang, sanghareupan nu rek datang pibagjaeun diri urang. Wangun sisindiran eta disebutna teh paparikan. Watakna naon watakna aya dina eusi tah, sanghareupan nu rek datang pibagjaeun diri urang. Oh, ngelingan berarti piwuru gitu. Mudah-mudahan ngartosnya. Sok ngawitan tina soal anu kahiji. Sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun awak, sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Naon wanguna jeung kumaha watakna? Nomor kedua, peurah congkrang ti Cirata, balati ti Ranca Bali, cuma akang mika cinta ku nyai teu dipaduli. Naon wanguna, naon watakna? Nomor katilu, daun kelor daun ganas kuciat jeung pacar keling, hutang motor tacan lunas sakilat aya nu maling. Naon wanguna, kumaha watakna? Pertanyaan nomor kaopat, tarate situ Cileunca, pagerna pager hangasa, hate lir ibarat kaca, masing bener ngariksana. Tah, naon kumaha wanguna jeung naon watakna? Nomor kalima, torotol kembang sapatu, kembang bolang gurat-gurat, sing getol nu 5 waktu bakal mulang ka akhirat. Naon wanguna jeung naon watakna? Pertanyaan anu nomor kagenap, angin lodeh di oncoman, lauk emas bumbu cabe, nini maneh nanaonan ka puskesmas milu kabe. Oh, ketar kumaha wanguna jeung naon watakna? Nomor katujuh, sit uncuing dina cangkring, titimplik dina angsana, tiisteuing meli kuring ditampik kieu rasana. Tah, kumaha wanguna jeung naon watakna? Nomor kadalapan, abdi mah alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang bae, abdi mah alim di Kantun, hoyong sasarengan bae. Kumaha watakna jeung naon wanguna? Nomor ke-10, kanari, nomor ke-8, kanari sigarek tumpur, akarna pargat deui, kanyeri geus erek tumpur, ayeuna kasuat deui. Tah, eta sok mangga dieusian ku hideup salapan sisindiran nu tadi, naon watakna jeung kumaha wanguna nya. Pilih rarakitan atanapi paparikan. Watakna piwuruk, heuheur sesebred, atawa silih asih. Gitu. Sanggeus beres eta, ayeuna tebak wawangsalan. Nomor 1, Beijing ibu kotana. Rumaos hinatur laib, wangsalna naon? Beijing ibu kotana. Cik anu ngabogaan ibu kota Beijing naon? Rumaos hinatur laib. Tah eta isina teh aya dina rumaos hinatur laib, wangsalna Cina. Gitu. Sok ayeuna langsung kana pertanyaan wawangsalan anu kahiji. Manila ibu kotana, katampina matak isin, wangsalna ... mangga eusian. Nomor kedua, penyudarat Sabaleuwi, abong-abong jalmi kaya, wangsalna ... mangga eusian. Nomor katilu, panakawan anak Semar, nineung kakempot pipina naon? Nomor kaopat, ramo deukeut inung leungeun,
sing tumut kana piwuruk cik tebak wangsal naon ramo nu deukeut inung leungeun geusina aya sing tumut kana piwuruk wangsalna titik-titik mangga. Nomor kalima, tos Juli memeh September putus ge teu panasaran wangsalna naon. Bulan cikal awal tahun tara-tara tisasari wangsalna titik-titik mangga. Merka salajengna gabus lain deleg lain bogoh mah balaka bae wangsalna titik-titik mangga. Salajengna hiji deui awi lantas pisulingeun rek miang berat ngalengkah wangsalna titik-titik. Nah, sanggeus hidup tiasa ngesian nganalisis sisindiran paparikan atawa rarakitan jeung wawangsalan. Tugas hidup kangge minggu payun ditulis hidup kadang ngadamal masing-masing 5 contoh nya, masing-masing 5 contoh paparikan, 5 contoh rarakitan, jeung 5 contoh wawangsalan. Hatur nuhun pertemuan dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.